A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Izar, penyusun Syekh Abdullah Kiai Haji Abdullah Fauzi di Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaoskeun ieu kitab kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi anu jalla anu agung naon qadruhu pangkatna ieu ladzi. Wa azza jeung luhur naon jaruhuna tanggana ieu ladzi. Alladzi tegasna dat jalla anu ngajadikeun an-nikah kana nikah sababan kana jadi sabab libaqo innaslil anami pikeun tumetepna pirang-pirang turunan manusia wawasilatan jeung jadi cukang ilastibaki syu'ubi kana campurna pirang-pirang suku wal aqwami jeung pirang-pirang kaum. Wassalatu jeung ari rahmat Allah wassalamu jeung salam Allah ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa anu dipilih sahibil izzi anu gaduh sifat mulia wasidiki jeung sidik wal wafa jeung nyumponan janji wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Nabi asyarafa anu marulia nujumal huda anu jadi bintang pituduh wasofa jeung bersih hate. Amma ba'du anapun dina sabadana kitu fahadhihi maka ari ieu anu hadir dina mana karosatun eta lembaran sogirun anu leutik naon hajmuha jirimna ieu karosa latifun anu lembut naon syakluha bentukna ieu karosa jalilun anu agung naon qadruha pangkatna ieu karosa adimun anu gede naon nafuha manfaatna ieu karosa tastamilu anu ngurung ala fawaidim muhimmatin kana pirang-pirang faidah anu penting tataan laku anu cumantel biba'di ma kana sawarehna perkara dinnikahi anu eta tetep pikeun nikah minal harasinya tanatina jima wa asrori auqatihi jeung pirang-pirang rahasia na pirang-pirang waktu najima wa tadbirihi jeung pirang-pirang cara najima wa ma jeung perkara li khalqatil abkari pikeun kajadian pirang-pirang parawan minal ajaibinya tanap tina pirang-pirang kaanehan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia jama'atu ngumpulkeun kuring hakana ieu karosah wal taqattu jeung manggihan kuring hakana ieu karosah wa naqaltu jeung mindahkeun kuring hakana ieu karosah min puhulil ulama'i ti pirang-pirang jagona para ulama warijali jeung pirang-pirang tokohna ulama manna muga maparin hum ka itu para ulama saha Allahu Gusti Allah Ta'ala binailil fauzi ku ngamenangkeun ganjaran wal afdali jeung kaafdolan wasama itu jeung ngaranan kuring hakana ieu karosa bi fathil izari kana kitab Fathul Izar bi kasfil asrori dina mukakeun pirang-pirang rahasia li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu najima wa khalqatil abkari jeung kajadian parawan. Wallahu sareng ari Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah nas'alu nyuhunkeun abdi
ayyaj'ala kana yan muga ngajadikeun Allah kana ieu karosa nafiatan kana anu manfaat lana pikeun abdi sadaya wali ikhwanina jeung pikeun dulur abdi sadayana al muslimina anu muslim kabeh wa yaj'alu sareng muga ngajadikeun hakana ieu karosa dakhiratan kana simpenan lana pikeun abdi sadaya wali walidaina sareng pikeun ibu rama abdi sadaya yauman dina poe layan pa'u anu teu manfaat naon malun harta wala banunun jeung teu turunan ilaman kajaba jalma ata anu datang ieu man Allah ka Gusti Allah biqalbin salimin kalawan hate anu salamet min afatil qalbi tina pirang-pirang bahaya na hate wasu iddununi jeung pirang-pirang gorengna sangkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dieu ngajelaskeun tentang muqaddimah tina kitab Fathul Izar anu mana kitab Fathul Izar hartosna teh mukakeun sarung. Sakumaha biasa di dieu musonif turut kana kitabullah nyaeta dimimitian ieu kitab buku lapad Bismillahirrahmanirrahim dilajengkeun kana muji ka Gusti Allah ku lapad alhamdu anu mana alhamdulillahi sadaya puji eta tetep kagungan Allah puji anu opat qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin eta sadayana kagungan Allah jalla qadruhu anu agung pangkatna wa azajarahu tur luhurna tanggana anu mana ieu Gusti Allah parantos ngajadikeun kana nikah teh sabab pikeun tumetepna pirang-pirang manusia mana lamun misalkan teu aya pernikahan maka manusia moal mungkin saloba kawas zaman ayeuna terus ieu nikah teh dijadikeun cukang lantaran kana campurna pirang-pirang suku jeung kaum entah dina kaum A kaum B kawin jadi kaum C ibaratna wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salawat sinareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam dunungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa anu dipilih anu ngagaduhan sifat mulia sareng sidik bener jeung nyumponan kana janji sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi anu mana ieu para sahabat teh nujumal huda anu jadi bintangna pituduh wasofa jeung anu balersi hatena teh dina sabadana kitu ieu musonif dina muqaddimahna nyarioskeun perkawis sasakalana tina ieu kitab nu mana ieu anu hadir dina mana musonif nyaeta pirang-pirang ilmu anu bade digunukeun dina hiji karosa dina pirang-pirang karosa dina lembaran anu leutik cek secara jirimna leutik lembut dina bentukna lemes lemet gitu kitabna mah dibanding kitab-kitab anu sanesna mah ieu kitab alit tapi jalilun qadruha tapi ieu kitab besok sanajan lemet agung pangkatna adimun coba gede naonna manfaatna ieu karosah teh ya manfaat sote pikeun anu tos nikah ari nu can nikah mah meureun engke deui gitu mamitos nikah anu mana dina ieu karosah teh ngurung kana pirang-pirang faedah anu penting anu mana ieu faedahna teh cumantel kana pirang-pirang perkara dina nikah nyatana tina jima jeung rahasia na jima terus aya di tina pirang-pirang waktuna jima terus carana jima sebab teu bisa paduai lamun misalkeun hayang ngahasilkeun kana turunan anu alus maka gunakeun cara anu alus nya di antarana cara-cara anu dianjurkeun dina ieu kitab tuluy dina ieu kitab aya deui nu ngamuat tentang pirang-pirang kejadian parawan seputar parawan kejadian naon gitu ibaratna teh aya di payuna nyatana tina pirang-pirang keanehan jeung rahasiana tina parawan tuluy teh ieu musannif teh nyandak ilmu-ilmu na katerangan-kateranganana anu dikumpulkeun dina ieu kitab teh nyaeta kenging mendak anjeunna tuluy mindahkeun anjeunna ti kaulna para ulama-ulama ti para guru-guruna tuluy musannif ngadoakeun ka para ulama ka para guru-guruna
Muga-muga aranjeunna sing kenging kabagjaan sareng kaunggulan, kautamaan. Terus ieu musannif ngangarangan kana ieu kitab teh kana kitab Fathul Izar, mana hartosna teh mukakeun sarung. Keun eta mah dasa batas nami. Tapi ieu eusina teh fi Kasfil Asrori. Dina mukakeun pirang-pirang rahasia pikeun waktuna jima, terus aya di kejadian seputar parawan. Terus ieu musannif ngadoa ka Gusti Allah muga-muga Gusti Allah ngajadikeun kana ieu karosah, kana ieu kitab muga-muga sing mangpaat pikeun abdi sadaya saur musannif sareng pikeun dulur-dulur abdi sadayana anu muslim anu ngaos, utamana mah anu ngaos kana ieu kitab. Sareng muga Gusti ngajadikeun kana ieu kitab teh hiji simpenan anu bisa mangpaat pikeun musannif sareng pikeun ibu ramana. Anu mana din manfaat tiasa manfaat dina hiji poe anu mana teu aya deui kamanfaatan, teu aya deui anu bisa manfaat harata atawa turunan. Eta jaga dina poe kiamat. Illa man atallahu biqalbin salim, kajaba jalma anu datang ka Gusti Allah kalawan hate anu salamet tina pirang-pirang bahaya na hate jeung gorengna sangkaan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dika disambung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.